Bismillahirrahmanirrahim. Nyai, kana pangambung eta teh ngagebug teh Nyi. Moal atuh. Oh bisi mah ngabejaan. Ma, ieu mah lain leupeut da buras. Naon atuh pupuntir? Iya eta keneh, Ma. Nyai, nah itu beda. Naon badana? Leuput jeung burasnya. Nah, ayo leuput mah digecok pitutuan, ayo buras mah tuh sikian keneh tuh. Tapi asak gitu. Coba ieu mah da disepan marana. Ieu mah disepan, ai leuput mah dikulub gitu bedana teh kitu Nyai antara disepan jeung dikulub. Pupuntir nu kumaha mah? Pupuntir segala. Nyai, ayo pupuntir mah yang serinya nyebut pupuntir. Apaan sok loba anu keur talanur. Jeung naon disuguhan jeung pupuntir. Ada nu kieu nya? Apa nih beungkeutan dipuntir-puntir kieu-kieu jadi pupuntir gitu. Bacang man kitu mah. Ih, bacang bebeda maronyong juga aseupan ai Nyai. Ai pupuntir mah ditalian di kieu tah. Jadi cek paribasa cenah jeung naon euy cenah lalabuhna jeung pupuntir cepan jadi sareuri batu teh cek mah nyebut pupuntir teh. Pupuntirnya aya pupuntir. Ih, pupuntir teh ditalian di kieu-kieu tah, dipuntir-puntir kieu kitu Nyai bedana teh. Eta teh kade Nyai eta teh bahasa teh heureuy. Matak tuh beda Nyi. Ari ieu mah buras sarikian keneh tapi hipu asak. Aya leuput mah digecok di kieu eta dikulub, aya mah disepan bedana teh kitu. Mun kabulan ngomong teuing. Cai nama cai hana tah. Jangan tah mah cetis we. Nyai, geus ngopi ting mah teh beres mumpung isuk we ngopi. Buru bah rusuh-rusuh. Kan yang rusuh-rusuh teuing bisa kaburu panas. Lamek mah kutan heula aranya. Nyai, batu bantuan heula mah ngakutan aray sahiji-hijieun. Ya perlu Nyai kali bantuan heula mah sakedeung atuh Wah, Nyai, ketereang geus ku bisi kaburu panon poe panas. Moal atuh mah ada isukan. Ih, isuk keneh. Aduh. Geus panen deui Nyai alhamdulillahnya ya dah ampun teuing. Tilana eta kandal teh. Kandal tenang mah aya kabanjiran moal. Aduh Nyai mam diteura bakat ke warung ngamam leupeut. Mama saya tilu meureun. Oh Nyai mam beli beak tilu da can sarapan ti mah teh dara rusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai, kana pangambung eta teh ngagebug teh Nyi. Moal atuh. Tuh bisi mah ngabejaan. Mage kamari Nyai kana pangambung hadena wae bijil sorangan parena teh. Da meureun Nyai teu betahan dina pangambungnya pare. Ada wae mah. Ih. Kapan teu betahan bijil sorangan mah teh alhamdulillah Gusti masih ditangtayungan cek mah teh. Nah, naon Nyi? aya nu komen. Komen naon deui? Aya ngagebuk ieu cenah tara nyeri cangkeng mah. Teu Nyai kapan ieu ditahan ku tuur tah, ditahan ku lutut. Kan batun mana langsung mah. Daripada nonggeng kieu Nyai geura tingalikeun emak. Tah, daripada nonggeng kieu apa nangtung soteh reka mata jangkung aya mah pendek. Dah, daripada kieu tuh Nyai bobokong beunang. Ai kieu mah henteu ngareunah tuh. Tuh aya bentona Nyai eta teh. Nangtung soteh upami rekana jangkung gitu. Bae dah sakali-kali ge mah ge osok nangtung. An ai nonggeng mah Nyai meni kapoe tan bong teh kieu. Heueuh mama kieu wae. Da mama geus kolot Nyai cangkeul tu dai nangtung mah. Tuh. Nyai nu kieu mah murah babarinya. Renon wae teh. Itu pare gebrai. Gebrai. Oh ngarapan ngagebrai alus koneng. Tuh, babari Nyai sagebot ge. Rupa-rupa mah geuning ngaran parete tuh. Ih. Rupa-rupa Nyai teh padahal masuk eta-eta keneh. Nyai, alhamdulillah ya urang ngonten deui nya. Sama kamari mah mikna teu waras. Mikna teu waras. Nah, ari mik sok teu waras Nyi. Teu waras kamari pan meser geuning teh cocok jeung HP-na teh. Oh jadi eta kudu cocok jeung HP-na kitu. Nya atuh. Oh, paingan kameramen atuh nyampur ngonten ka emak kitu mah. Nah, meser deui anu baru. Oh, ieu meureun nya. Aduh, mah meni reuwas Nyai. Ai tadi teh diadukeun teh ngadon diadu gitu. Oh, jadi magnetna tah mah. Oh, magnet kieu teh. Magnet apa magnet? Ya olah eta. Oh, bisa salah emang ke ngomong salah. Nah, itu asa bau naon, bau kungkang naon. Nyai bau kungkang tuh. Tuh tadi di situ aya tuh.
beda di sawah nyai bahwa ayo nama kungkang bahwa lama wereng gitu. Moron tuh apa? Ini baju nate Kita masak naon eta hama kungkang sakumaha kana parena. Karena parena teh nyai bucicin. Apa eta diisep gitu tah. Kungkang mata lamun cek bahasa kolot mah dihitutan kan jadi pareta sok harideung gitu. Euseun mah. Keuseun tah. Jadi aya kungkang teh ngan ai dipaehan mah ulah dah sok kalah ka merajalela. Kegengan sok eueuh kumaha atuh. Heuh maksudna teh ulah dipaehan gitu lah keung bae. Dan kege eueuh sorangan itu teh. Ni kadanya Ma, naon ni? atuh ieu heula beres-beres Mana? Ieu mending ngampar kana arayeuna. Wah, keun bae mumpung anu ngalajarami teh sugan eman tuan ngagebung. Sok oton teh ngagawekeun batu. Keun bae da sok daekan tukang jarami mah butuhan jarami. Geus rek ngarit deui tuh itu. Iya, buru mumpung isuk geus beurang ngarit panas mastaka ya bisi rariut. Mending keneh mumpung ieuh ya buru. Udah moal lila atuh nyai mah. Ada hiji-hiji deh anggeus-anggeus. Sok tenang dusuh-dusuh teuing. Nyai gede teh daroyong parete nya. Berateun mah bakat Berateun heuh bakat ku alus berarti. Sama apa tah? Nah, Ieu teh. Udah kita jalan mah. oh nya. Nyai tari nu ka jalan lah bisi katincap nu ngalaliwat. Karunya. Tapi dah alhamdulillah tuh nya kebagian atuh tuh teu ku si monyong sadayana. Itu wae ka ditu nama teh kitu bener. Baik lah. Hayang ngasaan nyai si monyong ge keung bae tuh Nyai, mana alhamdulillahnya milik sakieu nama. Naon? Kapan itu teh jero tuh. Jadi nu bagian nu jero bagian si monyong jadi emak moal ka nu jero. Tuh tinggal patireun berarti mah semuanya patireun si monyong teh ka emak da moal ka nu jero. Da teh ka nu jero cenah si emak. Oh, di ajangan alhamdulillah. Ngarti si monyong sakitu namanya. Udah watireun nih ka emak meureun Padahal mahnya di datuas kan jadi sangu atuh nyai si monyong da meureun teuasnya. Iya sudah meni beak-beak wae. Bagian anak mah enak teh. Oh emang ai kana bagian mah. Atuh udah wae teuas da urang mah ngamam sangu sote geus diseupan. Mau masak murakan pare? Hah? Pare. Para jadi mulak pare mah mama sanguna. Maksud mah teh nah si monyong beukeun pare gitu. Pan meureun ku disangu heula karek dituang. Nyai, keun bae da sedekah mah teu kudu ka jalma. Dan sing ka sasatoan ge kudu urang teh. Oh jadi hitung-hitung sedekah. Hitung-hitung sedekah tah. Tak sok aral keun bae da tara unggal usum. Cek mah oge. Da sasatoan ge hayang ngaraosan atuh meunang papada jalma. Ulah aral we urangna. Kemun aral mah sok kalah kabeuki ku heulun nyai teh teh. Sahana? Ya si monyongna. Si monyong mah teh keulun kita ambek beuki dibeakeun nyai. Cenah da nu boga sawahna ngambek ek dibeakeun wae cenah. Nyai, tadi nyai memeh ka dieu nya. Mah teh luak liuk eta teh serebet monyet teh serebet. Di mana? Ih, tapi dia mun harayangeun nginum nangan kadaharan. Nah, aya monyet atuh. Ih, geuning aya monyet tadi di mall banyak nyai. Apa nih gunung bener eueuh dahareun lumpat ka kampung. Ya tuh sieun aya mah ka kebon sarangan teh. Ih, kan bade itu sieunun urang sieunun. Itu sama-sama sieun atuh kayaknya rumput meureun. Nyai aya urang nah teu diheureuykeun mah ku urang mana naon itu oge. Kan bae. Pada teh nyai nangan kadaharan. Di gunung beakeun da tatangkalanana mah ditaluaran. Atuh moal aman mah boga cau ka di kebon tadi. Ih, boro-boro cau sampo gitu aman aya nama. Da ngagalak sagala oge. Kugu meniwati tadi mah meniwatir ka anakna nyai digarandong dina patuanganana tadi dia. Tadi anu mentas di dia tah. Nah cing teh nyai teu murah dina beutengnya. Kan di ais di tanah mah meureun. Oh mage seserian. Seserian mate nyai nah. Nah cing teh ditetempokeun ku mah teh. Nahan teu murah di dieu kitu ngagantelna kana naon eta teh nya. Nya pengan meureun mah anakna. Pan teu mawa pangais atuh teu mawa samping nyai.
Ya usah galaga di akalan menurutnya nya. Oo. Daraduhun akal mas atau enggak? Udah yang serinya ya tuh ay monyet mah. Ayo, tapi udah disebutkan di aisnya itu mah samping. Lu ndarek kumaha teh samping. Ada matu mawa tadi teh bisi murag di luhurnya. Yo kitu pangaisna da embungeun abon sieuneun maneh nage ku emak.